Allah teh ruti-ruti ngan makhluk musawin teh makhluk muhdas arod jirin jisim kainun jaijat mungkinat eta teh kitu-kitu keneh sareng sakabeh makhluk Allah sakabeh makhluk Allah pokona mah luar ti Allah ngaranna makhluk alam muhdas jirim arod eta keneh ngan beda ngaitibarna dina masalah ningali ibarat hakikatna mah sarua bae lian ti Allah alam makhluk jeung sajabana lian ti Allah kabeh mah makhluk yakin sebab Allah wujuban aklian zatian mutlakan secara mutlak Allah wajib bersifat mukhalafatun kalajan eta sifat salbiah jadi sifat kueuweutna eueuh persamaan mukhalafah lil hawadis huruf B mah titik di handap huruf nun titik di luhur hiji huruf ta titik na dua di luhur beras huruf jim titik di handap hiji huruf kho titik hiji di luhur ari ha mah eueuh titik handap eueuh titik luhur jadi huruf ha jadi sifat ku eueuhna ngaranna salabiah jadi naon cenah salabiah jadi sifat ku eueuh eueuh mimitina idam ngaranna eueuh tungtungna bakho ngaranna mutlak Allah teh Pak Ustad berbeda jeung makhluk heuh mah nya aya pangeran make akur jeung makhluk yakin urang ngaosnya urang ngaos simkuring tos nyandak sababaraha hiji maqalah ieu diselapkeun dina dalail teh urang ngaos kitu nu keramik ayeuna insya Allah sok atuh balik urut dah ajar dongeng udut hidup ngopi hidup sok udut eta NU asli insyaallah saya perlu klarifikasi simpering perlu klarifikasi atau tabayun ketika saya dilaporkan oleh salah satu ormas nasional ke Mabes Polri untuk ditangkap karena dianggap menghina Pak Jokowi, ada pertanyaan menarik dari beberapa intel. Pak Kiai, FPI? Bukan. Pak Kiai bukan pengurus FPI? Bukan. Sanes. Pak Kiai pengurus NU? Lain. Banser? Lain. Ansor? Lain. Muhammadiyah? Lain. Persis? Kami nabina lain. Sampai di Jakarta pejabat pangkat lumayan nanya ke Kiai naon aing mah lain-lain jadi serta acan neraskeun simkuring bade tabayun bahwa saya ini bukan pengurus ormas manapun, saya bukan pengurus NU, saya bukan pengurus FPI, saya bukan pengurus Muhammadiyah, bukan pengurus Banser, bukan pengurus Laskar, demi Allah sampai hari ini. Tapi sungguh pun saya bukan pengurus NU, bukan pengurus Muhammadiyah, bukan pengurus Ansor, bukan pengurus Laskar, bukan pengurus FPI. Saya cinta semua. Simkuring nyaah kakabeh salama nu kabeh ieu akur jeung sulam topek. Selama akur jeung naon jeung kitab para ulama. Selama tauhid akur jeung johar tauhid. Selama fikihna akur jeung safinah jeung takrif fatal mu'in. Akhlakna akur jeung sulam topek, akur jeung atqiyah. Dulu aing kabeh ogerek naon ormas. Masya Allah. Barang kuring ulah kabaran kuring nanya heula mana FPI jeung sulam topek ayana? Topek. Heula mana NU jeung sulam topek ayana? Heula mana ayana Muhammadiyah jeung sulam topek? Heula sulam topek. Jadi kuduna FPI, NU, Muhammadiyah lamun nya rek kabela Islam kudu akur jeung sulam topek, lain sulam topek dipepernah kumaha anak goblok. Benar gitu benar. Mata aing teresep jelema nu babalagaan. FPI asa pamujahid dong. Wow, akbar, siap mati. Aing ditanya sabaraha jeung kun Islam sia? 5 naon we Muharram Safar Maulud edan.
So jihad ya. Mana di mana? Abdi makam Nahdien sejati beng hebatan. Ngalagun lagi ya Allah waton ya Allah waton ya Allah waton hubul waton minal iman NKRI harga mati ahli sunnah wal jamaah jika dunia gitu. Ngomong si lain ahli sunnah wal jamaah, ngomong si lain bela NKRI, ngomong si lain cinta ulama. Lamunnya bener cinta NKRI, jika lunya sia cinta ahli sunnah wal jamaah, kunaon sia make wani-wani maca Quran, maca sholawat di jero gereja goblok sia. Bener? Bener. Oh, ini ngomong sunnah wal jamaah ajengan aing maca sholawat Quran di jero gereja, teu sia edan mah goblok. Bener. Hari ngaku sunnah wal jamaah, hari si Ahok dibelaan, hari Habib Rizik usia dihinakeun edan teu. Edan cekai. Nah, simpuring bicara di mana-mana seperti ini. Aing teu paduli untuk FPI, untuk NU, untuk atuh akur jeung kitab Kinawi Banten dihajar ku aing. Waduh li aing paduli. Ketika ditanya naon aliran Miftah Nawawiyah aing. Hayang akur hirup jeung kitab Syekh Nawawi Banten. Sakitu bae hirup. Beneran FPI akur Habib Rizik jeung kitab-kitab Syekh Nawawi. Mata aing cinta lopek Habib Rizik. Aya nu ngambek dasar cina Kiai Pro FPI daripada aing dasar jadi Kiai Pro si Ahok goblok. Sia makasih Ahok kos kena orson. Tadi dalilan, kudu ngalah duit aing nyaho sia tapi katidak itu Ahok itu adalah orang mulia. Ahok itu terdapat dalam jurmiyah wa asmul khamsati wa hiya abuka wa Ahok. Alhamdulillahimin. Sasarangan orang salawatan heula sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Syaikhul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Kenangan kena jeli aing. Ya mati lagu. Ini kena lagu dangdut dengan unya ngobrol. Masya Allah. Oh, jadi pamita lian ti Allah maka bagi makhluk naon disebutna tuh antara makhluk bainal makhluk wal khaliq bena antara khaliq jeung makhluk. Setiap khaliq pasti beda jeung makhluk, setiap makhluk pasti beda jeung khaliq. Yakin? Di Pandeglang di Lembur Abdi di kaki di Tulkonggeun lembutnya ngaranna ayat tempat keramat Syekh Rako Syekh Karang Sumur 7 Gunung Karang Sumur 7 ayat sobat kuring ngaranna Mang Ocit. Mang naon? Aya di dieu nu akur Ocit. Mana bener Ocit? Mang Ocit gawena nyieun boboko, Mang Ocit gawena nyieun boboko, nyieun boboko. Sapoe kadang kanyat nepi ka 5. Leutik. Paling saeutik 3. Di waktu ku simkuring ditanya, "Jin, naon cenah ka haji?" Pan bahasa Banten mah kakak bae. Naon cenah ka haji geus menang sabaraha boboko inta bae lain angka. Inta bae bahasa ditu mah. Buya Abdul Karim kitu mun ngobrol. Buya Karim teh katal raking ayeuna tut palibin pupus tahun 1983. Eta murid ka hiji ti Banten nu ngaos ka Guntur, gentur ke ngaos di antawisna ka Ramakna yang Said ti Ciawi Tasik, yang Said kata ka Cianjur. Sejak ngaos ka Mbah Soheh Bunikasi adalah guru yang Said. Mbah Soheh adalah Ba'dul Iwan di antarana adalah menjadi Ba'dul Ikhwan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadinya Amasati tirakat di mana? Di luar Batang di makam para habaib maoskeun salawat saseur-seurna
intenan kawengi uti tilu wangi naon wangian katilu nyimpen kedah ngaos ka Ahmad Sujai Gudang Tasikmalaya. Mama Gudang. Mama naon cina? Mama Gudang murid Mama Fatah Abdul Fatah Sukalaya. Mama Kudang oge kantos ngaos di Syekh Hasan Mustafa Al-Garut, oge kantos ngaos sasarengan sareng Ki Ahmad Sobari Ciwedus di Syekh Saifuna Khalil. Sayyidina Khalil adalah didik ti alit kuramana Ki Abdul Latif. Ki Abdul Latif murid daripada Sidogiri generasi katilu, bahkan engke Ki Khalil Bangkalan Madura sabada uih nepangan silaturahmi ka Kinawawi nuju libur ti Mekah uih ka Banten ku Kinanawi pirang ngaos ka Syekh Abi Darin Sidogiri, sebab Sidogiri adalah pesantren tertua di Indonesia, didirikan ku Said Sulaiman mun ayeuna mah Habib Said Tiaman mukim di Cirebon umbara ka Cirebon ditingkahkeun ka incu pertama Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon bin incu nate putra Maulana Hasanuddin Banten mucikal dikawin putra cikal laki Maulana Hasanuddin Banten ku Said Sulaiman di Cirebon, berarti incu cikal ti Syarif Hidayatullah terasa mungkin aya ilham kedah muka leuweung ala Sidogiri ngadamel pasantren jadi pangkolotna sa Indonesia pasantren Sidogiri. Tak Sidogiri mah tara juga orson ka pamarentah. Jadi Sidogiri mah di tengah ngabela pejuang ngabela agama. Teu ormaseun. Alhamdulillah. Alamun ka Jawa mah santren kadinya sanad ilmuna sorry Sidogiri. Idrus Romli alumni Sidogiri, Gus Baha keluarga Sidogiri bojona. Ka ulama-ulama Jawa berdiri pesantrenna tahun 1627 Masehi. 1627 bayangkeun ku ente. Sia makar boga pasantren umur 20 tahun geus kikieuan. Ya ini. Gablok goeng sia. Pasantren karak umur 15 tahun geus kieu membawa maaf ke proposal ka Pemda. Goblok sama. Nauzubillah min. Masya luar di Allah mah kabeh makhluk. Di antara makhluk-makhluk Allah Nuridamal ku Gusti Allah rupa-rupaning makhluk eueuh nu apal jumlahna tafsilan ijmalan wa tafsilan kana jumlah makhluk wungkul nu nyieuna sanu nyieuna al-khaliq as-sani Allah rabbul alamin. Kan aya nu menonjol makhluk teh. Aya nu naon cenah? Menonjol. Lain menonjol susu. Tarik saya menonjol. Itu teh mustami itu. Isu kan kuntilanak. Soal ini. Tadi ya ngaji makhluk kecampuran pun makhluk. Tang kede awas mah aya mulut-mulut panggung teh kudu sapendekit sajangkung gitu. Mustami capek. Jauh-jauh. Mustami teh ulah kilometer 4 meter masuk ke laut jadi ipongan. Kos baji dor itu. Kan lumayan biaya kan ada nyangkung mun keur orkes meujeuh na. Iya. Masya Allah. Baheula teh. Kunaha cenah? Iblis teh terasup penduduk sawarga bahkan dimuliakeun ku Allah. Martabat nage teh pangkat ngaranna baheula mah jajil bangsa malaikat nu pinter kacida ahli sujud ahli zikir ahli ibadah ka Allah. Tah mulai kacau namanya iblis bangkit Nabi Adam didamel ku Gusti. Saja didamel Nabi Adam alaihi salam. Bahkan barang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belah itu tepati kadenya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat kabagi dua. Hiji kelompok intelek. Atanapi akhos. Jumlahna 10. Tugasna khusus. Tingawitan Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, kelar teh baheula mangajayan
barinya yang ngajingging sarung nih ngomong masjid baik nek maghrib ti imam ngecat ka masjid darek maghrib bari lompatan meko esropil ayo dina celana pendek bari nyelap ieu teh pisang goreng nu minyak bae geus ledek kada celana nu 10 mah malaikat ahos jumlahna tiasa dietang da dibejaan ku Allah ka Kangjeng Nabi tinawi ka urang ngaranna ge jelas Jibril, Mikail, Israfil, Ajroil dugi ka Malik Ridwan nu terakhir tugasna khusus taraya nu pacorok kokod malaikat tukang nyabut nyawa Ajroil tara pangangguran nyabutan jukut bangsa orang apan pangangguran nyebut jukut maka luhur nepi kali ini jukut tadi cabutan baru ke doraka itulah lamun jukut luhureun makam tong dibersihan jukut nu hejo alias jukut nu hirup ciri na hirup teh hejo tatangkalan mah cek dina Johar tahu ieu sebae caian lamun jukut tatangkalan nu jadi luhureun makam sakira-kira tengah halangan makam teu katutup teu nutup makam tina pandangan mata nu rek ziarah geus antepkeun we eta teh jukut atanapi tatangkalan nu jadi di sekitar makam mengistighfarkeun ke eta arwah lain tiap rek puasa dilinihan dibersihkan si goblok sampun sekali mah udah siamat udah teling jarana setahun sekali goblok bari kena batas waris naon kena batas tanah warisan tikolot meuli tegas dia metelek sih metelek nu lanceukna ngaleuwihan sajengkali kuat ngamuk kan cenah daim belani batas akang berarti kolot teh tanah nu akang belani tu saeutik ulah ngaleuwihan teu cenah kena batas waris mah meuli tegep kena batas tanah warisanna nah ieu kuburan Bapak sia jarangkung di goblok jukutna diantep cenah teu kate Joko Panon aya nu rajin ka makam setahun sekali dibawa dibersihan makam teh kaluput-luput tadi cabutan ulah kitu laku saangan mah tina jukut nu bakal nutupan eta makam tina pandangan panon urang sebab urang mah sunah jarah ka kolot tiap dinten Ahad sunahna mutlak ka lalaki kawe mah sunahna dikaidan teu mutlak ka lalaki mah boro-boro kapangkat wali-wali Allah cikundul gentur buni kasih picung badeka warudoyong badeka manawe jarak kajal masalole sunat mutlak ke lalaki mah teu make kait ari ka awewe mah sunat da make kait salaki teu nimbulkeun fitnah teu nanaon jara teu nanaon jara salaki teu nimbulkeun fitnah tapi lamun awewe jara sanajan ka makam wali ka pamijahan ka wali sanga nimbulkeun fitnah contoh fitnah teu bebeja ka salaki teu meunang idin ti salaki dina beus patoel-toel jeung lalaki sajian duyuk teh sadua jok teh bareng jeung lalaki sajian kemaraka sia goblok kitu laku ulah kitu mah jarang sanajan ka kolot sorangan ka makam aya di kolot di makam mantak aral subaha jejeritan ceurik montong jawara ngaranna ge awewe mantak awewe mah dibatas ku hukum ieu Pak pamajikan urang sabada di akadang awewe si akadang di urang wa ad-dunya yatadomanu ibahata wa in bilafdiin kahin au tajwijin au tarjamati sanggeus di akadan pan halal pamajikan leres halal rek beurang rek peuting halus nama 2 pesa kali teu kuat ari kiai kumaha jarang aing mah ngan tiap eta reuneuh pamajikan top cer aing pamajikan teh parek beurang rek peuting rek pake ajul gedang rek gebrek eta teh halal ke salaki ngan kade awe mah sahalal-halal pamajikan aya 2 perkara nu haram ke lalaki hiji dicoblos tina paragi tukangna paragi ngisi doraka nauzubillah min doraka nyoblos tina zubur haram hukumna mutlak kadua haram dicoblos pamajikan mun keur partai merah haram dicoblos keur partai merah haram keur partai merah haram kenaon cenah partai merah keur partai merah haram dicoblos wae senajan pamajikan awas aing mah nyarita ke pamajikan siapa lagi kana partai itu itu betul kudu dicaritakeun la khasyiradu bil am masya eta ibu malaikat kahiji mah malaikat cerdas luhur ilmuna mantak Nabi Adam didamel teh bade didamel teh teu mata tanya sangina waktu barang golongan kedua si
ditarik atuh golongan kedua. Aya malaikat awam. Biasa we golongan awam mah. Loba tatoy ya we naon teh.